Tadi mah aing jempling sorangan ieu nah datang maneh bang wiskeun wae nah. Oh, melak suuk teh kieu ning ngulikeun teu boga duit. Melak suuk tanggal-tanggal teuing. Aya si Abah euy, keurian ku aing sia. Gunung-gunungan teuran eta mah can datang keneh wae aing lapar ieu teh ya. Aduh, Ampun. Pak, ya keur naon teh? keur eta melak ieu melak suuk. Melak suuk. Heuh, Lain melak meureun keur moekeun suuk meureun. poekeun suuk. Heeh. Nah, anak kada pelak apa ka dipoekeun pan garing engke. Oh, pan melak mah bari kudu ti kamar ieu usum hujan pengen maju ka halodo berarti Abah barek moe suuk. Astagfirullahaladzim eta si kakek melak suuk. Ya teh dipelakeun kakek, dipelakeun lain moe. Oh, pan ai ahli tani mah Abah mah can pangalaman kana tani ahli tani mah usum hujan pepelakan mah lain usum halodo berarti Abah mah rek moekeun suuk mun bahasa Indonesia mah ngajemur suuk. Hei, gitu aing naon teh kakek. Lain naon? Tadi mah aing jempling sorangan ieu nah datang maneh bang wiskeun wae nah naon segala boe suuk segala. Ieu teh melak suuk lain moe. Abah, ieu ai Abah kungsi sakola di pertanian teu. Memang henteu kakek ngan aing nyaho kadegan nu kieu mah kadegan nu kieu mah nyaho tah. Paingan ai teu kan sekolah di pertanian mah atuh teu nyaho. Da batuna pepelakan usum hujan ari ieu mah sabajeng moekeun tah ieu teh pasti garing geura isukan ge kitukeun turuban arek bener-bener mah. Si kakek nya. Aing datang-datang ngan pi bangusieun wae naon atuh mah ka dieu kakek settingan pi bangusieun wae naon sia teh? Hah? Ai rek naon wong ngabejaan ka Abah karunya. Aing cinta tadi jempling eta di uplak-aplak itu jempling awan ngaganggu. Ngari eta sia ngaganggu sia teh. Aing teh keur melak ya ngaganggu Oh, wae. ari urang mah karunya ka Abah ngabejaan urang mah. Tong dituluykeun Bah mending balik. Aing sia teh. Mah matok sia mantog itu mantog. Lain ikut Ngan campur. urusan aing we sia mah. Lain ikut campur, lain urang karunya ka Abah kitu urang mah. Lain sakarunya ulah ikut campur aing aing sia mantog itu mantog sia. Aduh ampun sia mah. Ayo we ikut-ikutan wae sia aing teh aing kan melak. Iya ngaganggu kita tadi kau batur wah sia teh. Ngaganggu wae ka aing teh aduh. Teh aing jadi labuh aduh gara-gara teu si Abah ieu mah. Urang mah ngabejaan Abah karunya ka Abah urang mah buhana ka babaturan ngabejaan teh sebenarnya ngabejaan sabaraha teuing da batu mah usum hujan bebelakan mah usum halodo karena melakeun moe cenah garing meureun Abah mah. Aing we sia teh kakek sia teh urusan yang sia sia mah. Ah melak-melak aing sia teh kajian teuing garing arek moal. Da aing urusan mah ieu mah. Heuh sia. Eh 呦我的妈！